Panggihkeun tarucing aing. Sok. Di dapur. Di dapur? Heeh. Aya kopi jeung gula. Terus Naheur cai. terus Kopi sasendok, gula sasendok, kabuskeun kana gelas dikucek make cai panas naon cing? ci kopi Aduh panggih euy. Enak. Pinter sia mah. Panggih euy ku si eta padahal di negara aing mah kabeh jelema teu bisa ngajawab. Eta mah kreatif. Anu leuwih jero sia ku aing. Aya meri cicing di kolong. Dicalukan keluar teh mungun ka lagi gideung. Aya pek tengah heujeun bijil we anu buleud hejo naon cing? nog Anjing tika pagi euy duh. Nyan tauhidna jero jelema. lain eta kumaha eta teuing bacakeun tauhid cenah Tina komik nyokot. Cing Aisyah. aya benak sagede pepentul hulu korek api siki korek api pepentulna geuning Heuh coklat. heeh tah ieu mah bodas Terus tapi majuna ngablesat di dieu ka Jakarta teh ngan ukur saparapat jam tarik anjir setum. leutik sagede pepentul korek ieu korek api belegug bodas Oh gedenya. Jadi nu ku aing mah setum mah gede. gede atuh teh mah ieu mah leutik Gehu gede kene gede kene. Nyiru. ngagedean deui atuh sia teh Oh leutik ieu mah. leutik Bus. sia mah Sukro meureun. Sukro. gede kene Wah jero euy ilmuna euy. Naon atuh? taluk remeh nyelap dina kapal Paingan ngabelesat atuh. Ka dieu sia. Tong ditarucikeun goblok nu kitu mah tuh. Paingan lieur aing. Lain akidah teh mah goblok ngaheureyan aing teh mah. alah geus Penten eta sepuh. uang bagus kaja teh teh wala nyebut uang bagus ya nya kadunungan atau bagus-bagus gitu mah da mah jelek Piraku ari ka akang mah tuh. sopo haraneh he ngaran kaula teh Pandu ngaran manusia uted Pandu wong ngendi mu kaula teh saking Astina Aya eta saking naon? saking kubutuh aing mah Heeh. Da jawaban ge ka hayang aing teh kitu bener euy. Bener. Jujur eta jawabanna. Saking gua pagawean. saking Astina arep nang ngendi saiki kaula teh rek ka Mandura milu sayembara bener Ya. syukur Ya lah. Cenah di Mandura teh seueur nu sae Gusti atuh ngiringane sayembara cicing sia. apa sampean lamun ngaliwat kaya tempat dina harti geus milik kaula nya da wala cik aing oge begal Nah, eta anu tukang resahkeun. make dalih agama agama teh dipake kedok Dipake kedok bener kan ieu teh. nyeun kaonaran da ieu nu bakal ngaruntuh-runtuhkeun ngaran agama urang teh Bener. heeh Nurunkeun wibawa agama urang teh ieu. pasrahkeun harta kekayaan nu dibawa dibikeun nuhun teu dibikeun dina harti sampean balik ngaran ae kan naon pot ku abdi dah ararat teu abi leungeun ieu tos heubeut teu neunggelan jelema nya
Linu saminggu tegelut teh. Bener Akang masuk lagi Iya. kan awak teh. ngagos aing pajar kecil linu saminggu tegelut Supaya aduh leung lamun pikasieun mah da sia mah lain pikasieun pikasieun aduh tapi serius teh anu simpati ka sia da aing mah geuleuh hayang utah aing mana sia teh oh gitu nu geuleuh mah da dan nu ngewa mah gitu kan. nu ngewa mah gitu nya lain muni kawas anu pinuh wibawa we Oh bener. Pas pinu ku komaga we. awas ya ku aing dinu poek di Ciwit ya ngancam nepi ka teh sieun gitu Suka dari kapan dia kan. alah awas ya dinu caang ge ditoel ku aing toel aing teh mah dak bareuh Awas ya dicai dikosokan. lain meni asa pang benerna geuning Deui. Ada Ya, buta tuh barunya Akang lagi. buta ngaranna ge buta hate buta pikir jelema kitu mah dek dipasrahkeun apa mah Raja Punggawa dah ya sampean ngayakin ancaman model gitu Pandu moal ngejat satu yang beas ancur lebur papan kari tulis daya halanganana sabab sampean anu sok ngaganggu kana katengteman masyarakat mun itu jiga ambeknya ngomongna teh dunungan aing Gawe si mana kan. bareta we aya di titah tunggu paren jeung aing Kumaha kan? Yuh, hayam. Hayam teh lain lumpat kalah ngising. Kalau kajua pare ayam. Dek ngalawan sampean gakula. Ya apa kon wani marang aku? Ora wani teh ngapa kulanang koe lanang. Aji mula ditegakkan di jaya. Suram rata jaya merata. Modar sampean. Ayo singkilkeun baju lengan kenca jeung katuh. Sawios Gusti ku abdi. Aya tuh baturna teh waku sia. Ayah. Hei. Kadieu sia musyrik. Kafir. Kasaba ka Akang berarti teh. Sitara salat. Goblok. Aing mah di BB Akang. Kawas nyaksian hirup aing. Kudu kan nyaksian sama poe. Ayo. Aling pot doana bejakeun ka bapa maneh. Ngawilu jeung sawios atuh abdi urang apan loba kada cing ati-ati. Sing waspada we. Jaga ti tukang besi anu ngadaon ngabongohan ka kaula siap. Sing rancing. Naon sia nanya we ka aing kunyuk. Kabikeun wae lah, dagor gua abdi nyingkah. Nyingkah goblok. Permios atuh los. Weh! Goblok. Bari teu jiga. Ngabongohan ka aing. Bari teu jiga rek nengeuna Akang. Sawios urang sing harepan ku abdi mundur maneh. Dek naon sia? Naon? Dek neungeul kapangi aing mah. Leret sebentar. Bangsat maledog. Aing budak baledogna mah da sia teh mah pas. Cacak tara ditinggali mah teh. Ada. Teu keuna kunyuk. Da aing maledog sia aing mah beurit. Lain aing ngamikiran sia boa gelo. Kitu-kitu wae aing jadi kenangan. Aing teh di kandangan da lebar. Alah. Ampun. Dimanfaatkeun segala rupa teh sia mah. Haling sia. Aling. Mulai Senjata aing mah murang maring deuleu. mulai anu
Tepangih jeung sasaran kemana we? Kemana we ngado orang teh. Saha-saha jelema anu berobok. Ya, ieu mah. Radiasina le. Wah. Karesepna kan berobok. Alah. Dawala. Sada Bang Samantrinya. Oke, suara Bang Sulaksana. Alah. Jika Bang Sulaksana. Percis. Dawala. Naon gelo? Euy. Alah. Eta kudu malan. Sia mah kitu teu kompak ah. Latihan terus. Ai latihan terus. Ngomong manehna teh malan ku manehna teh. Pandu duh. Naon sia teh? Punten kan punten. Alah. Anu tadi teh saha teh ngaranna teh nya euy? Raja buta we. Alah, tembak wae sia.